Capeknya perjalanan aing naik ngembara kemana dia. Woi Rok, orang lanjut kemana dek? Terserah ketua be ulang mah, nyatan? Oh, hayu maju orang lanjut perjalanan bae. Siap! Hayu maju berangkat. Roknya orang ngerenlah capek. Si bos. Hayo Darok ngajak dia ke dinek naon? Naon? Biasa aing tujuan ka Orok. Siap gaing mah, soalnya lengan aing kerala tuh ya. Mantap. Bos, aing aus. Oke gampang orang di ditu aja. Hoyitan. Bisa orang berangkat. Up, sancan orang berangkat ke orang latihan lah. Siap bos. Orang latihan lah yuk. Siap. Tunjuk. Siap. Bagus. Mantap kan bos? Nges maju orang berangkat bae langsung. Hayu ge. Hayu maju orang berangkat. Jauh bos. Pugu, tapi orang kudu berhasil. Sebenarnya mah iya bos nenggal kenon sih. Iya bos, jangan ngap. Dulu kena ngerok ya, jurus mau nganclok. Ja bos, jurus nama mantap. Coba si bos aing nurutan. Dia tadinya jurus aing. Tinya bo aing jawara di dia. Aing nunya ke wilayah Cileut. Ja bos, gagah galak nak. Ayo maju orang lanjutkan perjalanan ya. Kumaha bos jangan ngantuk. Oh iya. Mangkana ayo orang latihan. Latihan naon? Latihan silat lah. Ayo guys siap. Basir jadi non bos. Ba. Hayo orang tak kadinya tah. Coba dia buka jurus naon? Boga jurus kobra. Set. Engke boga ya. Jurus lagi gitu amat kumaha menang. Atuh slow ge bos, jangan naon. Posisi siap. Tanjak.
Sikat. Nah, eta karek jurus. Hahaha. Ada orang tuh. Mana bos? Mana? Itu nonton aja lah ku dia. Hei mau jurang sampurkeun. Tuh orang tuh. Woi, nek nanda ka dieu. Weh, biasa bae aing mah kadege nek silaturahmi. Ieu daerah kekuasaan aing. Aing ya tujuan kana ente. Dia tujuan nek naon? Geus bojo hayu urang ngeureun ka saung. Keke ulah waka ka saung. Wih dia ieu teu nyoba aing keur capek. Wih dia, wih jurus macan. Batu Gunting batu kertas. Ih, hoyanya aing dek main silat atau dek main batu kertas gunting ya ka dia. Atuh puguh. Geus bojo hayu urang ngeureun ka saung ngobrol. Juga aing mah dia ka dieu nek naon? Jadi aing ka dieu ge tadi nama ndak silat, berhubung aing kacapean we. Muji hayu urang mandi bae ka Citawing. Sugan aing mah dia kadieu nek ngajak silat. Hayu mah jeuh. Mantap amat ya. Orang lah.